Aduh, cuaca tersedem. Bangun-bangun erek hujan ya. Sakedeung di dong mah ngajuru ya lumayan lah, mudah-mudahan we anakna sing loba paraban lah kuing tah sok sia sing lobanya tuh nanya tah. Ngomong-ngomong si Udin ka mana nya can ngarit ieu teh budak teh geus beurang ieu linggrang ngarit angeureun ka mana budak teh ya janganlah kuing Di Udin ka mana coba geus beurang gitu teh cuaca mah dicedeum kieu ciga rek hujan ieu mah ampun budak teh ka mana Din si Udin kenapa eta budak ciga ieu nih nyimpan bola hayam wah teh ali budak teh mah sabarkeun we Din Awan, sia keur naon kenupan bola hayam. linggrang hari tuh bisa kabur hujan geus beurang Diuklah. Kalem santai. kalem tinggali itu doma karunya si linggrang Hujan, hari hujan. bisa kabur hujan Hujan, orang nyup bola hayam heula. Tuh, molan. naon hubunganana jeung bola hayam hujan Hujan. cek sae mana Ceklot baheula. boho sia Bener, mah Mbak, urang mah. buru gerang ngarit Udin buru atuh geus beurang karek hal-hal wae nya ieu buru tah ieu karungna Apa ya? ya aritna ieu jig gerang aritnya ya Aya ngajaran make eta tuh. sok cokot jig granit lah sia nya Facebookan dengan mantan teu kapanggih geus balik maneh Nanggus atuh. oh gubrageun halus aya kitu mah heeh maneh puasa keneh teu henteu nah makin teu Itu atuh ayam buka tadi duhur. lapar teu Lapar atuh. lapar sarua urang ge lapar euy Gede-gede godin di. kumbah da geus zamana ieu mah meureun Itu atuh. oh Bangunkeun kue kurang. jadi kayak daek mau beli kue Enggak ya? hiji ewangnya Heeh. iya duitna ieu tuh duitna 2000 nya Heeh. beli kue nu 1000-an Ya. maneh 1000 kurang 1000 ya belikan ngarak kue jig initnya nah beteung lapar itu ampun si Udin gila ka warung tadi ampun aing mah ari mana lah teuing geus di warung saha Nah, nutup kabeh oge kursi tante unggul muka mah. mana tuh dikeun kuehna Ieu mah keur Udin. Ieu keur Aa. orang ge lapar Ari kursi hiji-hijina. astagfirullah Aisyah mah ditutah-titah teh sok tara bener geus anterkeun tutup ke kandang rumah sih tara bener ditutah-titah teh